Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tabtali biha babaridu wa taisir wa tabruka biha ani babasari wa ta'sir wa takunu biha waliyawan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Amin. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana teh ayana mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tayungan Allah azza wa jalla dimudahkeun urusan urang, dicukupkeun segala kabutuhan urang. Ya, amin, amin. Dina dinten ieu simkuring anu alhamdulillah anu oleh diserangan ku Abdul Lapi sebagai sesepuh di kampung ieu. Amin, amin. Kadulur-dulur urang sadaya dina dinten ieu simkuring bade ngajajahkeun hiji amalan anu disebut hijib kul Abdul Lapi. Hijib kul ngaranna bismillah. Bismillah. Ari hijib kul ieu hasiatna pikeun kabagusan dunia akhirat Abdul Lapi lamun urang diamalkeun. Amin, amin. Jeung pikeun ari rezeki bisa jeung kana naon bae ngan diutamakeun nama urang dibere jalan anu kabagusan bae Abdul Lapi pikeun di dunia jeung di akhirat ieu mah. Ieu penting sekali apalagi jalan-jalan anu model urang mah geus kalolot kitu nya. Jadi ieu butuh pisan ieu nyatana amalan ieu. Benar. Jadi kadulur-dulur simkuring anu bade ngamalkeun ieu mangga simkuring dahita handap pikeun diamalkeunana pikeun istilahna kahirupan urang di dunia jeung di akhirat sangkan dikaridho ku Allah Subhanahu wa taala jeung dihasilkeun pamaksudan urang jeung istilah ditolak bala kana istilahna kasusah urang kita yuk urang bacakeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maca bismillahna Abdul Lapi 1000 kali. Maca bismillahna lamun ngamalkeunana. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Mohon geus beres urang maca 1000 kali. Baca ieu Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa angkal qulu wal qulu quli as'aluka kulal khairu dunya wal ukhra bi barokati bismillah. Bacana 41 kali tah. Tiap waktu go. Ya henteu Abdul Lapi ieu mah istilahna urang. Dek salat maghrib ke urang kumaha kakuatan urang bae. Kali kitu. Jadi maca bismillah urang maca bismillahirrahmanirrahim urang 1000 kali. Terus maca anu tadi 41 kali. Urang ulang deui nya Abdul Lapi. Amin, amin. Jadi maca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, geus beres 1000 kali, maca doana Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa angkal qulu wal qulu quli as'aluka kulal khairu dunya wa ukhra bi barokati basmalah. Nah, jadi eta bacaan 41 kali. Tah kadulur-dulur simkuring ieu istilahna penting pisan pikeun diamalkeunana pikeun kahirupan urang. Jeung nyiar urang dipikaridho ku Allah pikeun di dunia jeung di akhirat. Urang istilah mila rezeki anu halal dan urang moal hayang urang ada barang anu haram-haram abadi lagi. Amun ngagawean anu perkara ieu mah mudah-mudahan urang ngabulkeun Gusti Allah. Sasa kitu bae simkuring kadulur-dulur. Boga simkuring sareng Abdul Lapi aya dina kasalahan. Simkuring nyuhun ke dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.